Pandu putra kang lumampa mandeg satengahing marga satengahing marga benteng Pandawa Raden Arya Bima kiwari ngabedega di satengahing marga maksad rek niat ngagagakeun rencana Arjuna ngan di kakawedaling lisan ieu cacak ngadenge di sisa dewa si jenet Arab bakurun ilmu kademit aing nepi ka renghek iceuri. Tangtos atuh kula. Asa rangsep kadengena. Tegeunah kana hatem sieun anu jadi adik labuh kulaku ti gubraku Allah. Salah lengkahnya kula. Anu jadi kasieun aing sabab eta demit nyieun rupaha cara pikeun ngayakeun tindakan ngajajah ka satiap negara. Tuh, eta kaliwangna. Sifatna salah bari jeung cicingna dina demit. Geus mah kitu katama. Manehna aing nyaho si jenet teh leumpeuh Yuni. Babari ka doktrin ku kituna eueuh deui anu bakal jadi bela kabaraya teh lintang ti aing. Tangtos atuh kula. Net daguan aing net. Raden Bima nyorot ka hiji madhab katawis Raden Panangahing Pandawa keur lumampa. Ieu. Siga si jenet keur lumampa tuh. Net. Net. Iya, si jenet yakin aing. Ya. Nepi ka ngarandag heula di jalan Arjuna. Sanes nu mawi kieu salira kumaha? Ame parduka samud sunat kapilampah. Kumaha sakumaha niat kaula rek nugel jangga Kakang Semar nya? Da kana mian di nagara kaula teh mayoritas manusia upami salira sumping ka nagara kaula yakin jelema teh bakal barirat kalayan loba anu bakal nanyakeun naha kaula bebarengan jeung Denawa. Ari kitu kumaha? Supados tartib bae salira nyuhunkeun we supados nyiluman lumampahna ulah katingali ku sasaha kitu menawi mugia we teu jadi rengat di mana. Arjuna kaula nu aing mah geus leuwih nyaho masalah eta. Tos surti. Maksudna di sakaluareun karaton nagara kaula marangan anjeun teh eueuh nu nyahoeun lintang ti anjeun kaula teh. Sanajan loba batur anu pagaliwot tadi pasar boh ditu di dieu eueuh nempeun ka kaula mah nu katempo kaula nu bisa ningali kaula mah iwati salira. Parantos kitu menawi nu matak tong sieun kalem masalah eta ge aing mah boga wiwaha. Nya, tong sumelang. Pokona mah enjoy we. Timbalan santuykeun. Ya. Timbalan kaula nu. Net. Waduh. Naon? Net. Netan cenah ta. Naon net nedan?
Oreng gening itu teh lanceuk kaula. Saha eta teh lanceuk kaula Kakang Bima. Oh. Gening ka dieu nu mawi duka teh teuing jigana nyusul kaula. Oh. Kade syaka hasud ku Bima maneh jadi teu tulus mehan ka Semar Badranaya. Cing percanten we ka kaula. Wayahna kaula rek nepangan Kakang Bima supados salira nyumput ka pangkar. Kok kitu leres. Sok dibere waktu kaula. Mangga kaula. Ya. Kanu mundur pandang. Net. Kakang Arya. Ieu kaula. Eta jenet lain. Ieu kaula Kang. Naon? Ieu kaula. Teu kadenge ku aing saha? Ieu kaula Janaka. Net. Tuh. Beukna meuni. Kumaha teh? Euy. Ih, si jenet geuning. Ya. Net, dakuan aing net. Panggih jeung sia di dieu net. Bagja net. Kakang Arya. Iya. Sembah aturan rawuh kahunyu Kakang Arya ditarima ku aing. Bade ka mana salira ngahaja aing teh net. Ngahaja nyampur sia. Nah, uninga ti mana beja aing. Salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu bedang dipercaya nyatana ti sisa dewa anu maturan sia ka jajar Sokalima panggih jeung si Rama Guru Drona anu kerek lumampah ka negara awu-awu langit cenah mah jeung sisa dewa ge sia terek ngilu bener laras nepi ka itu timbalan maturan si Rama Guru atau ayam maksud mulia numawi bejakeun kai kaula nun bejakeun hayang nyaho aing numawi kaula teh sajabati nyarangan teh memang aya niat rek guguru timbalan kasaha nya ka Gusti Prabu Jagat Netra Raja Negara Awu-awu Langit rek guru timbalan ulah net kaula nuhun ulah nah make jeung ulah hakim pada tos mutuskeun naon rupaha kajadian moal jadi tanpa sabab tangtuna wae aya kasang tukangna nah make jeung ngahulak jeung ngahalang-halang cing inget eta raja teh katelah raja purah nalukeun raja-raja di satetar Madya Desa saeutik negara-negarana anu pamuda-pamudana teh nepi ka dicekok ku budaya-budaya luar anu temahna ngalunturkeun wibawa komara di eta negara ngaruksak ideologi ngaruksak paham jeung sajabana Eta tengah dudomakeun kahiji kaduana sifatna dedemit setiap jin sakti setan kumawasa bener ngan waleuwih mulia tibatan manusia lamun sia guguru kademit lamun sia guguru kajin ngadung harti eta teh geus ngaruntakeun wibawa kumara sia salaku manusia dan memang sakti mandraguna saha teh jinna yakin aing oge yakin sakti aya di jin gagah aya di setan ngancing inget mulia aya di manusia rek guguru kebal sia rek guguru kebal di kadek rek hayang guguru kuat di kadek atawa hayang kuat ditembak cing inget aya nu leuwih hade tibatan kuat ditembak
ilmu naon ilmu ulah aya anu nembak Eta ilmu ulah aya anu neungeul naon ilmuna budaya urang DP handap asor daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu teuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun artina eta teh budaya katimuran urang anu kudu wajib digali ku urang jeung diterapkeun kana aplikasi dina gawe ortodok teuing taeun teh eta mah kampungan da yakin setiap raja-raja anu rek ngajajah ka negara urang ya bakal bisa ngajah negara urang lamun urang teh pertahananna teu kuat hardina teh kaula yakin di mana mangsa geus kapimilik ieu ilmu yakin nya teh pikeun ngayakeun pertahanan di negara bisa tahan negara bisa aman naon sababna naon persatuan jeung kesatuan hardina sauyunan sia rek ngarawuh siku kusorangan sanajan cing inget sagagah-gagahna ge jelema munu murka moal burung cilaka ku akhlakna eta daleres kula cing inget sasakti-saktina jelema nu dengki moal burung kacing cirihi ku dengkina sagiruk-girukna jelema anu giruk moal burung ambruk ku lakuna cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan katakwaan kanu kawasa moal aya nanaonan hate tah hate eta kuncina mah geus lah da lain ustad maneh teh coba balanceuk geus maneh sia ba emangna maneh teh mamah dedeh mamah dedeh lalakina ulah ngahalang-halang Kakang Bima naon sia margi kaula teh rek lumampa rek ngayakeun tumbal sarana tumbal leres margi syaratna guguru ilmu teh kedah ngayakeun tumbal naon nyaeta kaula teh kudu jadi raja tega nyaeta eta raja teh menta ditumbalan ku jelema menang maehan dicacak jadi opat si edan dicacak jadi opat bener mana rasa prikamanusiaan sia rek tega sia maehan jelema pikeun ku guru ilmu masyarakat mah kudu si edan sia geus eueuh sia teh pamimpin anu muncul di tengah-tengah masyarakat kudu ngayakeun surit tauladan anu hade pikeun contoh rahayat kari-kari sia rek ngayakeun tumbal maehan jelema teu eling mah cing atuh sadar rahayat sia rek maehan imbalan gelo sia mah teli sia di negara salaku naon kepala daerah salaku kepala daerah nyaeta ais pangampih negara imbalan sia teh kudu jadi payung ke rahayat sia teh kudu jadi pameng ke rahayat sia teh kudu mengayomi rahayat kari-kari ku sia rek dihakan kari-kari ku sia rek dipaehan eta rahayat teu eling mah cara memeh kerjadi sia apruk-aprukan kaula kampung mapai ka padesaan arangah erengeh ngajak seuri didinya apruk-aprukan sia ngubar janji pilih kuring neangan dukungan kaitu ka dieu aing colok aing pilih menta sora kana hayat neangan simpati ari geus gek dina kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun gelo sia abong loba pendukungna sia beki gede hulu we hirup teh lain gede hulu tapi tanggung jawab aing tingali rahayat
Dina nalika sia diisenan jadi ais pangampi sanggup ngemban amanah jadi rahayat tanggung jawab sia disumpah di ungkulan kitab janji sakseni para juata tamara sangat juata lumanten bayar-bayar kali-kali sia rek jalir tina janji sulayat tina carita meme sia maehan rahayat tah aing heula tah benteng rakyat sia rek mehan rahayat bener lamun rahayat beak sia rek mimpin cucunguk eta pirak korek mimpin sok rek mimpin naon bari kurang ajar sia kurang ajar mah lamun aing kurang ajar sok ajarkeun aing coba ngalelewe ka aing nyindir sia bongan sia ilmu teh bongan sia nyieun pucuk pikiran cicing sia tuh ka aing geus teu ngadenge nanggap naon ka aing nya lanceut aya paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar dia ku bapa saolah-olah keganti bapa boga lanceuk panggedena mun awewe payus dia ku indung saolah-olah keganti indung ajen aing etang-etang harewos beja di Bapak Pandu Suwargi kaliwatan aing Bapak sia Bapak aing geus maot iwati aing anu saling elingan jeung sia laku lapas salah ku aing wajib dielingan wajib eta emangna aing teh gelo eling-eling we sia tuh gelo sia mah awarah nah saha dek mehan saha sia teh anu wawuh nu deukeut saha Kakang Semar Badranaya naon ieu teh tuh maneh naon usah beungeut sia eling nah kumaha Semar dipaehan ku sia memang teu salah gelo sia temulang tarima si Semar Badranaya nu ngurus sia bapa sia aki sia eyang sia jeung sajabana anu ngumaula ka keluarga aing jeung sia kurang satya kumaha si Semar ka sia kurang melang sedangkeun si Semar anu pangnyaahna ka Pandawa teh iwati ka sia diasuh tidak lembut diasuh ti lembut diongket-ongket ti lemet diakot-akot di bobolon kari-kari sia mulang tarima kunjuk rek dipaehan henteu eling mah sakitu nyaahna ka sia sakitu nyaahna ka si Babu Kunti indung aing kurang melang aku mah kapan atuh bela soteh wajar da digaji coba eta kurang namalang we sia kurang kumaha jasana yeuh dangukeun ku salira naon di mana urang hayang dahar sangungeunna di tengah sangungeunna teh aya serah kajeun dipikeun eta serah tibatan melag dina ti korong tah Semar teh etang-etang serahna anu jadi serah panumurkeun aing iwati sia nah kaulah jadi serah sabab sia sampah rahayat sampah sia sampah pejabat awong-awongan sia nitah ngaberantas sampah masyarakat tapi sampah pejabat diantep sia wah eta atuh montong dikeprokan atuh da geuleuh aing mah kapan loba tim ieu deh kitu eleh teh sia mah kapan loba tim sukses minyak jeung cai muarek bareng artina salah jeung bener yakin pamisah sia manusia anu kacikan budi rasa pamilih jeung perasaanana pake edan pake rasa dipake atuh teh nya geus poek yeuh geus sia balik ku aing rek dimandian ku aing di rukiah perlu dirukiah ka ustad sia ku aing nyingkah sia ngontong ngahalang-halang kana maksud kaula mah era ku cai kumaha
di mana cai turun-luhur gunung, di mana di tengah di Bandung teh kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah cacak cai komo aing manusia. Sah sadaya kumaha sadaya. Tebunang dielingan ku aing deh. Haling-haling sadaya. Sia mau dihaling-haling ku aing. Aing morek nyikah dieu, tapi aing bisa ngijidan sia, tapi syaratna lengkahan heula bugang aing. Sabab aing era kurahayat, janji aing karahayat. Getihna satetes, ambekanana sadami, nyawatna raga, tanggung jawab aing. Padahal na benih. Nyindir wae kurang ajar lamun kitu sarasakeun tipahan wae si hayang nyaho sia sigil maju siapa. Hutang pati dat bayar pati hutang urang dat bayar wirang. Bongan sampean make jeung halang-halang nganung harti nyawa pigantianana pe hayang nyaho. Sedengkeun lamun doraka campelak kanu jadi lanceuk sajejar jeung indung bapa. Bapak aing mah teu genut cara sia bener. Macan liet meureunna. Setan. Sia we eda elek. Wasya. Kurang ajar maju sok kayaknya. Modar sok. Awas. Ya. Kuat. Saumur nyunyuhun hulu ieu kakara aing di teungeu kudu jadi adi. Pantes dorakana teu sieun doraka aing mah. Dihakan doraka ku aing pek uyahan tuluy. Sia deui lah. Si kurang ajar. Ya. Aja melayu. Kuat teh wah. Banyak guru ti iblis kuat ka heumpeng tenggelan teh. Asa ditoel aing. Kurang ajar, dasyana gede atuh dah. Sakitu ilmu teh. Kaya bekeun. Kuat. Kade cenata. Hampang ieu hampos tenggelan teh. Lulus tuh. Bisi das teuing di hareup tah di tukang tah. Lewat belakang. Coba wayah kieu geus nonggongan. Kurang ajar sia. Keheula we. Ya. Aja melayu. Boro atuh geus pieu waduh. Asugan teh laleur eunteuh. Kurang ajar. Aya bejana. Blok. Jolok bujur sia. Tuman atuh da. Cik hayangnya oi. Hadiah akas. Syak ya. Hayangnya oi. Waduh. Kurang ajar sia. Wah ya. Wah. Binatang. Wah, atunya wajar eleh oge. Awanya atuh. Minangkana mah Bima kelas A, Arjuna mah teu bagian kelas. Kumaingan. Jauh atuh dina awakna oge. Lain babat, lain tanding. Lain babat lain tamusu, lain babat lain tanding. Tanding. Nah, eta aya we halang keur kieu nya. Deuh, muarek bela aing lintang teh. Bantuan ku aing eukeun. Kanu munut mantan. Laiwan.
panyilu mawara Arjuna nafsuna nafsuna kagila-gila gendera Rajuna nafsuna kagila-gila kumaha Arjuna untuna kaula ngabantun Gondewa atuh eleh Arjuna teh sakitu leutikna ngalawan jelema ngajurung kunung kitu Ya atuh. otak bisa eleh tapi lamun dina lebah taktik mah kaula yakin oh jadi otot mah elehnya ngan otak maju nya nah syukur jadi niat make panah kieu teh naik teu daek bakal ditandasa dipaehan bener ya wani teh maehan lanceuk lelahna leungit lanceuk hiji kajen teu disebut Pandawa deui kaula tibatan kaula gugur dina mangsa kaula ku guru ilmu Tuh. halus kurang tenaga ka uing we timbalan nyuhunkeun supados rada tebih we di patempatan rek disasar ku panah sok mangga serbaka bisa mutusakeun juara gandika lintang di panah kaula Bima di podaran kaula rentang-rentang katenjot di keanggangan si Cenet mawa panah pusaka Tuh. yakin Arab mateni aing tapi aing muarek mundur ku sasiku muarek ngejat ku setunyang beas cadu mundur haram dempak aing kudu gimir ku panah-panah demi rakyat demi negara topati jiwa raga heh nyawa bakal diborahkeun keur kapentingan negara tur bangsa sanajan sifatna baraya tapi lamun salah kalakuan yakin hukum bagianana sabab ai ngaran-ngaran adil teu cuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu dulur teu baraya lamun salah wajib dituntut Awas, Awas tuh. waduh hati-hati. lempeng-lempeng kana beuheung ge Untung teu malaweung nyana. ih waduh nepi ka nyecep kana batu Mana batu? Anak batu. Mana batu? eta batu Gebog eta mah. Gebog teh mah. gebog Gebog.
batu. nuhun we. Teu bawa doa. Gebog eta mah. Hayang teh ngilu kana carita batu we kitu. Nya batu, sumuhun batu Den. Si jenet teh sakti mandraguna dina mentangkeun panahna teh tapis. Sabab murid kahiji Rama Rasidroda boga ajian Sri Wedata Nurwenda Sri Nurwenda nyata tepat kana sasaran tong boroning aing nu deukeut ieu baheula aya beurit jarak 1 kilometer Beunang teu. pentang we kumanehna teh Kengeng eta teh. teu da kabur-kabur beurit Atuh tong telat makna telat matak nyanggakeun we sadaya-daya ka pangeran dayana upayana anging anjeunna nu kagungan paeh hirupna anging anjeunna nu kagungan sadaya-daya rek niat ibadah we aing nyanggakeun sadaya-daya Awas awas tah. dua tah Kade ulang. beuh ieu kakawasaan pangeran teh rikatna leungeun nepi ka leuwih rikat tibatan panon geus awas kana pipatieun bahya yakin dina diri urang teh kaahengan pangeran wungkul Tuh tangkos satu kulang. sabab sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam setiap nu ngurus sadaya alam teh yakin sadayana teh pujieun wungkul utek tongo walang tagar rong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna teh pujieun wungkul Kade teh. balanga saeutik cilaka ieu tilu tah yakin mangga nyanggakeun we ka pangeran bade ngiringan we kana rupaha kodrat irodatna da hirupna anu anjeunna paehna anu anjeunna manusia mah ukur diumbarakeun hiji mangsa bakal mulang kalam kalanggengan anu disebut akhirat ngan tempatna sawarga jeung neraka eta mah kumaha amal-amalan sabab naon ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng Awas. kaganggu we ku panah aing opat Nah eta mah. Eta mah mintul. nah ieu meuning asup Nah, aduh, nah, aduh. ye tina kulit gini gimana anu jadinya Pijakeun we pade. nyanggakeun sadaya-daya pangeran Kade deui. sasaran nepi ka kana peuheung-peuheung ieu Hati-hati. Tong balang. naon Kade tong balang. sia aja ngomong wae atuh dah Bejaan. Bejaan. Bising beunang ku buntung buntutna deuleu Untung belakang. ieu inventaris negara nepi ka nepi ka kieu-kieuna diampikeun we ku aing ampihan deui da saha deui atuh Nya. hese euy ongkang. Duh. cik dalang kayaknya tuh Atuh. tah Nah, ku kokot dalang begini untung bager dalang. Pabari ini eta. Untung dalangna kreatif. untung dalangna kasep Hei. si hayangnya ho aing tuduikeun